Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan wasta abdi Tegar Apriansa Wisma Jaya Putra ti kelas 11 MIPA 7. Ibu sareng Bapak Guru anu dipika hormat sareng sadaya rerencangan anu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadukikeun kumaha pentingna ngajaga kaharmonisan di kulawarga. Kaharmonisan kulawarga mangrupikeun kulawarga anu bagja, teratur, disiplin, silih hormat, silih bantosan dina kahadean, bakti ka jelema sepuh, mikanyaah ilmu sareng mangpaatkeun waktos, bebas kalayan hal-hal anu positif sareng tiasa nyumponan kabutuhan kulawarga. Cara urang ngajaga kaharmonisan di kulawarga nyaeta urang kedah sering ngobrol sareng kulawarga atanapi tiasa oge curhat-curhatan. Urang oge kedah silih hormat ka sadaya anggota kulawarga sangkan aya rasa ngahargaan sareng ngajauhkeun anu namina kekerasan. Hadirin sadaya cekap sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang marenah larapna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.